warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Daramang? Alhamdulillah namun damang mah. Puji sinareng syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap hormat ka Bapak Gilang anu atas masihan waktos abdi di dieu. Masertokeun ka Bu Anah. Tepangkeun nami abdi Alisa Salsa Nurjanah. Di dieu abdi bade nyakeun biantara anu ngeunaan media sosial. Naon si media sosial teh? Media sosial nyaeta media anu aya dina daring, anu digunakeun ku jalma kieu wari di mana wae kapan wae. Gunana media sosial nyaeta berpartisipasi, berbagi, berkreasi tanpa dibatasi ruang sareng waktu. Wah, seueurnya gunana. Terang teu saha nu nyiptakeun pertama media sosial. Hah? Terang. Anu pertama nyiptakeun media sosial nyaeta Mark Zuckerberg. Anu nami aplikasina teh nyaeta Facebook tahun 2004. Hebat pisannya. Media sosial oge aya sisi negatif jeung sisi positif. Naon ari sisi positifna? Sisi positifna nyaeta urang babari neangan informasi anu atawa berita anu faktual terpercaya. Aya oge berita-berita anu sok disebar-sebar tanpa aya keterangan anu jelas. Anu kadua nyaeta nyambungkeun komunikasi. Contohna urang video callan, ngazoom, Google Meet jeung nu sajabana. Nu katilu nyaeta media di mana orang bisa berkreativitas atau berkreasi. Nah, di YouTube, di TikTok ngadamel konten teh anu bermanfaat. Tah eta teh salah satu orang berkreasi jeung meningkatkan kreativitas. Bisa oge jeung sarana dagang. Tapi namun orang hayo-hayo ninggali media sosial, eta bisa jadi sisi negatifna. Nah bisa gitu. Sabab cahaya radiasi anu aya dina HP ngarusak kana mata, terus kana otak, jadi ngarusak kana kesehatan. Candu kana HP oge bisa ngarusak akal jeung mental. Ih, sieunnya ku kitu urang kudu pinter-pinter dina media sosial, milah mana nu baik, milah mana positif, milah mana negatif. Wae biantara tisim abdi, ambil manfaatna, buang kesalahanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.